Wajib dialajar ngaji ngan ulah yang kapuji, lahir batin cinga hiji, pan Allah parantos janji. Allah bakal maparinan kajalma anu ariman, umat Nabi akhir zaman, di akhirat pasti aman. Gerapek aji ilmuna, pek taroskeun ka ahlina, tong isin dulur datangna, ke pasti aya hasilna. Dosa lamun teu diajar, eta jalma pasti sasar. Bakal leungit sifat sobar, sangsara di alam mahsyar. Nyiar ilmu diwajibkeun, ku Rasul diparentahkeun, anu bakal nyalametkeun, pek diajarna sing leukeun. Nyaeta ilmu agama nu disebarkeun ulama, pikeun sadayana jalma nu hayang hirup utama. Mengpeng aya kesempatan kanggo milarian jalan, pilari ridho pangeran, ulangan jadi alasan. Abdi ukur ngawartosan, kasadaya insan-insan, sabab ajal teh ngantosan, di dunia ukur ngasaan. Gerapilari ilmuna, anu aya manfaatna, ulangan ukur capena, teu aya buruhanana. Ari ilmu nu manfaat, eta karaosna nikmat, ku pada jalma dihormat, kalayan jadi syafaat. Sabab jalma sadayana, teu aya nu sampurna, seueur kakiranganana, ngantong liren milarina. Diajar ilmu tauhid, sing apal tong ulah alit, ngarah teu kabawa palit, ilmu fikihna sing mufid. Ari tauhid ka Gusti, Allah simpen jero ati, yakin sieun ku Gusti, ti hirup dugi ka mati. Ngarasa hirup diatur, senang sehat fakir udur, dihirup sampai dikubur, ku Allah nu Rabbun Ghafur. Ulah luntur ka ibunan, ulah gedag ka anginan, ulah laas ka hujan,
tatanan percaya kanu kagungan sadayana geti Gusti Allah anu gaduh pasti nu ngatur hirup jeung mati tekadkeun di jero ati.